Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu wal barakatuh ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa ummati ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi. Faslun hari ieu eta hiji pasal. Wa min suruti sholati sareng eta tetep tina pirang-pirang syaratna salat al-wudu'u ari wudu. Wa furuduhu jeung ari pirang-pirang parduna wudu sitatun eta aya genep. Al-awalu ari anu kahijina niatut toharoti eta niat susuci lis sholati karena rek salat bil qalbi ku hate au gairuha atawa salianti itu niatut toharoh minan niati nyatana pirang-pirang niat al mujaati anu nyukupkeun ingda goslil wajhi dina nalika ngumbah rarai. Atsani ari anu kaduana goslul wajhi eta ngumbah rarai jami'i tegesna sakabeh itu wajhi min manabiti sya'ri ra'sihi timimiti pirang-pirang tempat jadi na rambut sirah ila dzaqoni dugi kana gado wa minal uduni jeung timimiti cepil ilal uduni kana cepil anu hiji deui sya'ron kalawan bubuluanana wa basaron jeung kulitna illa batina lihiyati rajuli kecuali anu jero tina janggotna lalaki wa aridhoihi jeung anu jero tina dua godegna itu rajul idza kathupat di mana-mana kandel itu madhkurah min lihiyatin wa aridhoihi. Asalisu ari anu katiluna goslul yadaini eta ngumbah kana panangan dua ma'al mirfaqaini sarta sikuna duanana wama jeung perkara alaihima tetep itu ma aya luhureun itu yadain. Ar-rabi'u ari anu nomor kaopatna mashur si eta ngusap kana sirah au ba'dihi atawa sebagian itu roksi walau sok sanajan kabuktosan itu ba'di sya'rotan eta bulu fi haddihi dina batasanana itu sirah. Al-khamisu ari anu nomor kalimana goslur rijlaini eta ngumbah kana sampean dua malka baini sarta mumuncanganana duanana au masul khuffi atawa ngusap kana alas kaki idza kamulat di mana-mana sampurna naon surutuhu pirang-pirang syaratna itu masul khuf. Asa disuari anu nomor kagenepna atartibu eta tartib ha kudu ingat anjeun kada nyak itu deui. Faslun ari ieu eta hiji pasal. Wayung kidu jeung ngabatalkeun al-wudu'a kana wudu naon ma perkara khoroja geus kaluar itu ma minas sabilaini tina dua palawangan dua nyatana kubul jeung dubur ghairul mani salianti cai mani wa masuk kubulil adami jeung nyabakana kubulna bangsa Adam bangsa manusia au halqati duburihi atawa bubuled duburna itu adami bibatnil kafi ku jero dampal bibatnil kapi ku jero dampal leungeun bila hailin kalawan tanpa aya anu ngahalangan walamsu basyarotil ajnabiyati jeung paantel jeung kulit ajnabi anu lain mahram ma'a kibarin sartana galde geus baraleg wa zawalul aqli jeung leungitna akal la naumu qaidin teu sarena jalma anu diuk mungkinin anu netep
netepkeun maq'adahu kana pangdiukanana itu si qaid. Fasun yajibu al istinja'u min kulli ratbin kharijim minas sabilaini ghairil maniyyi bil ma wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.